Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada kamari urang ngajelaskeun isim teh aya isim makrifat, aya isim nakiroh. Isim makrifat ma taqaddama zikruhu tos tipayun dibahas. Ta ayeuna rek ngabahas isim nakiroh. Ari isim nakiroh teh kullu ismin sa'iin fi jinsihi la yukhtasu bihi wahidun duna akhor. Dan isim nakiroh teh kullu ismin sa'iin fi jinsihi la yukhtasu bihi wahidun duna akhor. Isim nakiroh teh sakur-sakur isim anu sumarambah dina jinisna eta isim teu ditangtukeun ka saurang jeung teu ditangtukeun ka nu sejen. Saperti conto rojulun. Taya teh rojulun teh jinis lalaki teu ditangtukeun lalaki anu ngaranna saha. Pokona lalaki we. Jadi rojulun teh isim nakiroh. Sabab ieu rojulun isim anu sumarambah dina jinisna eta isim. Rojulun teh lalaki, sumarambah dina jinis lalaki. Jeung teu ditangtukeun ieu lalaki teh Zaid, Umar, Bakar. Pokona lalaki we rojulun. Tah ieu isim nakiroh. Wa taqribuhu keur ngagampangkeun takrif isim nakiroh, ciri nama sakur-sakur kalimah anu lolos kaasupan ku alif lam bari eta alif lam ngamakripatkeun. Ta ieu rojulun lalaki teu ditangtukeun duka Zaid, duka Umar, duka Bakar. Pokona lalaki we. Ayeuna pake alif lam ar-rajulu. Ta ieu ar-rajulu ditangtukeun. Misalkeun ieu ar-rajulu teh Zaid. Jadi ari nakiroh mah umum, ari makrifat mah khusus. Supaya leuwih gampang nganyahokeun makrifat jeung nakiroh, ari nakiroh mah isim anu ditanwinan. Ngan teu sakur anu ditanwinan eta eta nakiroh. Teu sakur anu ditanwinan eta nakiroh. Ngan sakur isim nakiroh ditanwinan. Rojulun, ieu rojulun teh nakiroh. Lalaki, ieu ditanwinan. Berarti sakur anu ditanwinan isim nakiroh. Tibalik, sakur isim nakiroh ditanwinan. Ngan teu sakur anu ditanwinan isim nakiroh. Sabab Zaidun. Zaidun ditanwinan, tapi ieu Zaidun lain isim nakiroh. Zaidun isim makrifat, sabab Zaidun teh isim alam ngaran. Jadi sakur isim nakiroh ditanwinan, ngan teu sakur anu ditanwinan eta isim nakiroh. Berarti isim nakiroh mah ditanwinan ngan lain isim alam. Itu we. Rojulun nakiroh, imro'atun nakiroh, kitabun nakiroh. Tah ieu isim nakiroh. Beres ngabahas makrifat jeung nakiroh. Jadi isim nakiroh mah keur ngagampangkeun dina maham supaya bisa ngabedakeun mana nakiroh makrifat, nakiroh ditanwinan. Ngan lain isim alam.
sabab isim alam ditanwinan tapi eta mah lain nakiroh da isim alam mah makrifat. Jadi sakur isim nakiroh ditanwinan ngan teu sakur anu ditanwinan eta nakiroh. Jadi nakiroh mah ditanwinan ngan lain isim alam. Taina bagian ngabahas babul atfi, bab ataf. Ieu rek ngabahas isim tabe nomor K 2 nyaeta ataf. Di judulna babul atfi. Ari ieu nyaeta ngabahas bab ataf. Nu kumaha ari ngaranna ataf? Ari ataf teh aya 2. Hiji aya ataf bayan, dua aya ataf nasak. Ataf teh aya 2, hiji ataf bayan, 2 ataf nasak. Nu dibahas dina kitab Jurumiyah ieu ataf nasak. Dina Jurumiyah can ngabahas ataf bayan. Taina cuang bahas ataf bayan secara ringkas. Ari ngaran ataf bayan teh at-tabiul jamidu al-musybihu lisifat fi idohi matbu'ihi. Wa adami istiqlalihi anhu. Jadi ngaran ataf bayan teh at-tabiul jamidul musybihul sifat fi idohi matbu'ihi wa adami istiqlalihi anhu. Hartina isim anu turut, anu jamid, anu nyarupaan kana sifat dina pada mertelakeun matbu'na jeung dina pada teu bisa nyorangan. Contoh Abu Hafsin, Umaru. Abu Hafsin ari Abu Hafsin. Umaru tegesna Umar. Jadi logat ataf bayan logatna teh tegesna sarua jeung badal. Taukid logatna tegesna. Ta ieu nu jadi contoh ataf bayan teh Umaru. Ta ieu Umaru ataf bayan tina Abu Hafsin. Jaa datang, saha Abu Hafsin, Abu Hafsin. Umaru tegesna Umar. Jadi Abu Hafsin teh Umar, ari si Umar teh Abu Hafsin, ieu ataf bayan. Ari ngaran ataf bayan at-tabiul jamidu, at-tabiu isim anu turut. Umaru teh turut i'robna kana Abu Hafsin ta kana Abu. Al jamidu anu jamid, ieu Umaru jamid teu bisa ditasrif. Al musybihu lisifat, ieu Umaru nyarupaan kana sifat tina pada naonna idohi matbu'ihi wa adami istiqlalihi anhu, dina pada mertelakeun kana matbu'na. Ieu Umaru mertelakeun kana Abu Hafsin jeung ieu Umaru teu bisa nyorangan tina matbu'na.
Ta ieu Umaru atap bayan gitu. Ieu penjelasan atap bayan secara ringkas. Jadi logat atap bayan tegesna gitu. Ngaran atap bayan teh isim anu turut anu jamid anu nyarupaan kana sifat dina pada mertelakeun matbuna jeung dina pada teu bisa nyorangan. Nu kadua atap teh ataf nasak. Ieu nu dibahas dina kitab Jurumiyah mah ataf nasak. Ari ngaran atap nasak at-tabi'ul mutawasitatu. At-tabi'ul mutawasitatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufil atfil asyaroh. Artina isim anu turut anu nengah-nengah antara anu turut jeung anu diturutanana salah sahijina harap atap anu 10. Berarti urang kudu nganyahokeun heula harap atap anu 10. Tah ieu ahadul hurufil atfil asyaroh, tah harap atap teh lobana 10. Sok dinadomkeun dina bil wawi wal fa ao wa am wa summa hatta wa bal wala walakin imma. Berarti nu kahiji harap atap teh wau wa. Hartina wa sareng. Nu kadua fa. Hartina fa teh mangka tuluy. Nu katilu summa. Hartina summa teh tuluy. Jadi fa harap atap hartina tuluy, summa harap atap hartina tuluy. Nu kaopat ao. Ari ao mah hartina teh atawa. Nu kalima am oge hartina teh atawa. Nu kagenep imma. Ieu oge sok dibahasakeun atawa. Nu katujuh bal. Ari bal mah balikta. Nu kadalapan la mah henteu. Nu kasalapan lakin hartina teh tatapina. Nu kasapuluh hatta teh hartina teh nepika atawa sok aya nu ngalogatan sahingga. Ieu lobana harap atap wau fa summa ao am imma bal la lakin hatta. Wa sareng fa tuluy summa tuluy ao atawa am atawa imma atawa bal balikta la henteu lakin tatapina hatta nepika sahingga nepika hatta intihaul goyah. Tayana contoh atap nasak anu ku wau jaa geus datang saha jaidun jaid wa amrun jeung Umar. Nu jadi contoh
atap nasak teh Umar. Ta ieu Umar tarkibna teh maktuf anu diatapkeun. Ieu Umar diatapkeun kana Zaid. Ta ieu Zaid tarkibna teh maktuf aleh. Ieu wau harap atap berarti Umar turut dina i'robna turut kana Zaidun. Maktub kudu turut kana maktuf aleh. Umarun atabi'u isim anu turut. Al mutawassitatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufil atfil asyarah. Ieu Umar i'robna turut kana Zaidun. Ieu Umar tarkibna maktub, ieu Zaidun maktub aleh. Antara maktub jeung maktub aleh di tengah-tengah teh aya salah sahijina harap atap nyaeta wau. Ta ieu atap nasak. Ja'a geus datang sa Zaidun Zaid wa Amrun jeung Umar. Amrun tarkibna maktub aleh. Diatapkeun kana naon lapan Amrun kana Zaidun. Ari Amrun i'robna teh kudu saperti maktub aleh, kudu saperti lapan Zaidun. Lamun Zaidun ropa, ieu Amrun maktubna kudu ropa. Mun ieuna Zaidun nasab, ieu Amrun kudu nasab. Lamun Zaidun khopad, JR, ieu Amrun kudu khopad. Sabab ieu Amrun turut kana sakumaha lapad Zaidun. Ieu Amrun disebut maktub, Zaidun maktub aleh, wau harap atap. Geus datang saha Zaidun Zaid wa Amrun jeung Umar. Zaidun ropa alamat rofana domah sababna isim mufrad. Amrun ieu ropa naon sababna Amrun dibaca roba? Sabab maktub alehna keur tingkah ropa. Naon sababna maktub kudu turut kana maktub aleh? Sabab bab atap kaasupkeun kana isim tabe. Amrun ropa alamat rofana domah sababna isim mufrad. Contoh deui. Dorobtu neunggel kuring. Zaid dan ka Zaid, fa Amron tuluy ka Umar. Dorobtu neunggel kuring Zaidan ka Zaid. Fa Amron tuluy ka Umar. Dorobtu ieu tarkibna teh fiil jeung fa'il. Fiilna lapad doroba. Fa'ilna lapad tu, ieu disebut fa'il isim domir. Dorobtu neunggel kuring. Zaidan ka Zaid, ta ieu Zaid disebut maf'ul bih. Fa Amron ari fa ti dieu kalimah harap atap. Berarti ieu Amron tarkibna teh maktub. Maktub aleh. Amron maktub. Maktub alehna lapad Amron Zaidan. Ari maktub kudu sakumaha maktub aleh. Ieu maktub alehna sabada ditaluntik teh keur tingkah nasab, sabab jadi maf'ul bih tina dorobtu. Zaidan nasab, alamat nasabna fathah, sababna isim mufrad. Nalika maktub alehna nasab, maka maktubna oge kudu nasab. Maka nasabkeun Amron, fa Amron. Ieu Amron nasab, alamat nasabna fathah. Sababna isim mufrad. Ta ieu disebut bab atap, atapna atap nasak. Sabab isim anu turut, anu nengah-nengah antara anu turut jeung anu diturutanana salah sahijina harap atap nyaeta fa. Ngerti? Contoh, summa. Ja'a geus datang. Saha Zaidun Zaid. Summa Amrun tuluy Umar. Ta ieu oge narkibna akur jeung nu luhur.
Jaa geus datang saha Jaidun Jaid summa Amrun tuluy Umar. Pangna Amrun dibaca ropa sabab ieu Amrun turut kana lapad Jaidun. Ieu Amrun ma'tuf Jaidun ma'tuf aleh summa harap atap. Nah artina sarua fa tuluy summa tuluy. Sarua dina bahasa ngan dina makna beda. Ari fa mah tartib ittisal dorob tu nenggel kuring Jaidan ka Jaid fa Amron tanpa aya jeda nenggel na kuring ka Jaid kuring tuluy nenggel ka Umar jadi tanpa aya jeda begitu ngahabek si Jaid langsung ngahabek Umar. Beda yang kusuma jaa geus datang saha Jaidun Jaid summa Amrun tuluy Umar. Datang Jaid heut aya jeda sabaraha menit summa Amrun tuluy datang Umar. Jadi beda nafa jeung summa ari fa mah tanpa aya jeda ari summa aya jeda. Fa disebut tartib ittisal summa disebut tartib infisal. Contohan deui lapad ao jaa Jaidun au Amrun. Jaa geus datang saha Jaidun Jaid au Amrun atawa Umar. Contoh am. Jaa Jaidun am Amrun. Babarid harap atap piraku. Jaa Jaidun am Amrun. Contoh imma eta ayat Quran. Fa imma mannan au fidaan. Fa imma mannan ba'du gitu. Luka ba'da gitu. Ayat Quran tinggal yo dina Quran. Teras bal. Contoh bal. Ieu bal mah hartina teh balikta. Jaa Jaidun disebut idrob intikol. Jaa Jaidun. Bal Amrun. Jaa geus datang saha Jaidun Jaid. Bal Amrun balik ta Umar. Tari bal mah tartib idrob intikol. Jaa geus datang cek nu ngomong teh jaa Jaidun geus datang si Jaid. Ai kari-kari salah tempo. Sugan teh nu datang teh Jaid. Bareng kanyahoan nu datang teh lain Jaid tapi Umar maka cek eta jalma Umar nu geus datang teh eta bahasana bal. Jaa geus datang saha Jaidun Jaid bal Amrun ketang Umar nu datang teh lain Jaid. Eta ku bal. Tuluy sanggeus bal la tinggal ganti jaa geus datang saha Jaidun Jaid la Amrun. Geus datang Jaid la Amrun ngan teu datang si Umar. Eta kula. Ganti ku lakin. Jaa Jaidun lakin Amrun. Jaa geus datang saha Jaidun Jaid lakin Amrun tapi Umar. Lain Jaid. Model kieu. Nah, eta contohna engke pahili jeung idrob intikal. Ma ro'aitu teu ningali kuring. Jaid dan ka Jaid. Lakin Amron. Tapi ka Umar. Ma ro'aitu teu ningali kuring. Ari ma teh henteu ro'aitu ro'a ningali tu fa'il. Jadi ma henteu ro'a ningali ro'aitu fa'ilna domir ningali kuring ma ro'aitu henteu ningali kuring. Ieu maf'ul beh Jaidan ka Jaid. Kuring teu ningali Jaid. Lakin Amron tapi anu ditingali ku kuring teh Umar. Lakin Amron tatapina ka Umar. Kuring teu ningali Jaid tapi Umar nu ditingali ku kuring. Tah ieu harap atap.
tak ieu harap atap anu 10 teh dibagi kana 2. Hiji harap atap keur ngatapkeun lapad jeung hukum. Lobana aya genep nyaeta wau fa summa au am hatta. Aya hatta contoh hatta akal tuh ngadahar kuring as-samaka kana lauk cai hatta rosaha nepi ka huluna eta lauk cai beak didahar ku kuring. Akal tuh ngadahar kuring as-samaka kana lauk cai hatta rosaha nepi ka hulu-huluna eta lauk cai beak didahar ku kuring eta hatta. Ini harap atap nu 10 dibagi 2. Hiji keur ngatapkeun lapad jeung hukum lobana aya genep nyaeta wau fa summa au am hatta. Nu kadua keur ngatapkeun lapad wungkul hukum mah teu diatapkeun lobana 4 bal la lakin imma. Contoh lakin maroaitu nu tadi maroaitu teu ningali kuring Jaidan ka Jaid lakin Amron tapi ka Umar. Talakin teh keur ngatapkeun lapad na wungkul hukum nama henteu. Amron lapadna akur jeung Jaidan ieu Amron ma'tub Jaidan ma'tub aleh. Ma'tub kudu sakumaha ma'tub aleh nasab ma'tub nasab. Jadi keur ngatapkeun ngahubungkeun lapad wungkul la hukman henteu secara hukum nama ma roaitu teu ningali kuring Jaidan ka Jaid berarti kuring teu nempo Jaid lakin Amron tatapina ka Umar beda Jaid mah teu katempo ku kuring Amron mah katempo ku kuring. Tuh, jadi keur ngatapkeun lapad wungkul aya 4 bal la lakin imma. Fa in atop tabiha ala marfu'in rafa'ta au ala mansubin nasobta au ala mahfudin khopadta au ala majjumin jajamta. Ta eta mah sakur maktub kudu akur kudu turut kana maktub aleh dina segi i'rob. Lamun maktub aleh naropa maktub naropakeun. Lamun maktub aleh na nasab maktub na nasabkeun. Lamun maktub aleh na khopad maktub na khopadkeun. Lamun maktub aleh na jajem maktub na jajemkeun. Berarti jajem mah ayana dina fiil. Lamun maktub aleh na isim maktub na isim. Mun maktub aleh na fiil maktub na fiil. Contoh lam yak'ud. Lam yak'ud henteu diuk. Wayakum jeung teu nangtung saha Jaidun Jaid. Lam yak'ud henteu diuk wayakum jeung teu nangtung saha Jaidun Jaid. Ieu waw harap atap ieu yakum maktub ieu yak'ud maktub aleh. Ieu maktub i'robna kudu sakumaha maktub aleh ieu maktub alehna keur tingkah jajem. Maka maktubna jajemkeun gitu. Ieu yakum ieu maktub alehna keur ku kalimah fiil maktubna fiil. Ieu maktub alehna kalimah isim maktubna isim. Sehingga pain atop tabiha ala marfu'in rafa'ta lamun anjeun ngatapkeun ku eta harap atap diatapkeun kanu rofa maka ropakeun. Ieu amrun diatapkeun ku summa harap atap ieu amrun diatapkeun kana Jaidun. Lamun Jaiduna ropa tah ieu maktubna ge ropa. Jadi maktub aleh maktub sakumaha maktub aleh ieuna ropa ieu ropakeun ieuna nasab nasabkeun ieuna khopad khopadkeun ieuna jajem jajemkeun. Tah eta pembahasan bab atap isim tabe nomor kadua. Engke ngalincak kana bab taukid isim tabe nomor katilu.
Wallahu a'lam bishawab.